A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa min baitihi kiram. Wa ila hadratihi khususan Nabiullah Khidir alaihi salam balian bin Malkan. Wa ila hadratihi khususan Sultan Auliya Syuna Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruh. Wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamir al-Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi bin Umar Tanara Banten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura summa ila ruhi khususan hadiratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari wa khususan Kiai Haji Ahmad Faqih wa khususan Aizalani bin Jarkasi wa khususan Asab Syabud radhiyallahu anhum ghafarallahu dzunubahum wa sulihim wa furahim bil barakatimul Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikir lana amin. Jeung ka-10 tina 10 al istimta'u eta haram dialap suka ya babenu head terakhirnya haram dialap suka ael mubasyaratu tegesna paantel kulit sawaun sarwa bae kana buktina kulit buktina pantal kulit bisyahwatin eta make syahwat amla atawa henteu bima kalawan perkara baina surati antara bujal anu tetep antara bujalna warukbati jeung tuurna biwat'in kalawan diwati sawaun sarwa bae kanat buktina ieu paantal kulit bihailin eta make hahalang amla atawa henteu wa bi ghairihi jeung kalawan liana wati haitsu sahingga la khilu henteu aya anu ngahalangan wala buda jeung misti antakuna yen buktina non mubasyaratun pantel eta kulit bima yang kudu anu ngabatal naon masuk nyabakna ieu mah al wudu kana wudu salam jauh baju jauh tah di Thailand chat liyakhruja supaya keluar naon asinun huntu wasyarun jeung buuk balantah rumu mangkan teu haram naon mubasyaratu pantelna sababun tu bihi ku sababun tu jeung buuk
wal hailu jeung ari hasilna ana badanal mar'ati eta sanyana badana eta awewe halal haidi dina tingkah haid binisyati kalawan dinisbatkeun ilal istimta'i karena dialap suka ya awewe wal mubasyarati jeung pantel kulit ala kismaini eta kabagi dua bagian. Nah segitu ya lah. Kalau batin capek nulis. Ngopi yang ABC Hunggo bisa sana kopi tidak? Di mana? Baru. Kamari beres roes nyarioskeun dina masalah awewe haram migawe 10 perkara awewe head. Jadi tiba ka awewe head mah haram migawe 10 perkara. Kamari nomor kasalapan nyata bulak balik atau ngaliwat di jero masjid inhofat lamun sieun tawisu kana kecak-keclakna itu head gitu. Ayeuna terakhir nomor ke-10 awewe nu head itu wal istimtau eta haram dialap suka. Lejima ulah nu head penyakit teh. Nanya ulah nu head mah kumaha cenah lamun ieu mah pantal kulit tungku ail mubasyaratu tegasna pantal kulit jeung pamajikan anu head gitu. Pantal kulit kan kulit kumaha pantal kulit teh etanya baheula mah aya carita yen awewe head teh diasingkeun dijauhkeun saking ulah-ulahna dedeketan yang salaki. Nah, karunya nama teh lantaran naon awewe nu head itu sensitif tepayaan. Sok ngabari rungsing awewe nu head. Mata urang kudu ngarti. Lamun boga pemajikan keur head kudu hati-hati ada sensitif awewe nu head. Tepayaan. Memberi rungsing. Awen head mah gitu tepayaan. Itu kan tos kitu biasana we tah mah. Sanes tabiatna eta awewe sanes, tapi da entos ngajadikeun fitrahna istri head mah gitu. Jadi awewe nu head haram dia alap suka gitu. Istimta'u sebutna tanya. Tegasna pantal kulit kumaha cenah ieu mah teu make syahwat. Pantal kulitna kayak kulitnya kulit mana kayak katanya. Teu make syahwat. Sawaun sarua bae kana buktina itu pantal eta syahwatin eta make syahwat amla atawa henteu sarua bae cenah ulah. Eta ulah pantal kulit dibarengan ku syahwat atawa teu make syahwat. Kulit nu mana anu ulah teh? Bima dina perkara baina surati antara bujal warukbati jeung tuur. Ti luhurna bujal, ti handapna tuur. Kumaha susuna? Parebut jeung budaknya man. Eleh budak man teh. Lantaran naon? Bapana sok ngarokok cenah bu rokok cenah. Daekeun. Ngan lamun tara ngarokok mah jeung teh pas awe jeung budak tah perebut jewang. Budak mah 2 tahun dipesat, bapana mah satung-tung. Teu dipesat-pesat. Jadi diharamkeun pantal kulit teh bima baina surati waruk. Antara bujal jeung tuur. Etanya.
ulah rek aya syahwat rek henteu biwatin kalawan diwati sawaun sarwa bae cenah eta kumaha cenah lamun dia mah make halang da make halang kahalangan ku bajuna kahalangan ku kain eta dina antara bujal jeung turna teh kahalangan pingpingna teh kahalangan ku baju atau ku calana tak kahalangan ku jelasna kahalangan bisa ku kain bisa kumaha cenah lamun kahalangan tah sawaun sarua bae canakan nat buktina itu mu apa antal kulit bihailin eta make halang amla tawan teu teu meunang eta nya dar ngahaja di heureuyaan sepugu teu meunang eta rungsing kitu na teh roa ada aya kahayang teh laksana rungsing noleng ngomong artinya jadi sok sanajan make hahalang ya tetep ulah jauhan ulah teh di mana di antara bujal jeung tuh tilurna semet bujal di handapna semet lain ulah bujal jeung tuur teh wungkul ulahna teh lain gitu pan baena surati warukpati teh antara jadi batas eta teh kusabab kareungeuna bujal jeung tuur nu head mah ulah teh bujalna we jeung tuurna nu ulah teh wah ngaco eta teh gitu ya gitunya jadi no head haram awewe anu head gitu dia alaf suka eta sarua bae ngalaf suka pantal kulit etanya antara bujal jeung tuur rek make syahwat rek henteu rek make hahalang rek henteu nah teu meunang ya luhurna semet bujal teh handapna semet tuh Aisu saingkan taya lailu anu ngalangan wala buda jeung misti antakuna yen tabukti naon mubasyaratun pantal eta bimaku barang gitu yang kudu anu batal masuhu naon nyabakna alwudu akan wudu lamun dina pantal kulit mah kan lalaki jeung awewe lamun aya halang mah teu batal kan gitu. Tapi dina ieu mah bisa wae ulah cenah sabab non bisi narikna syahwat sehingga henteu aya nu ngalang lamun mata ngalang eta ulah komo berenang cubuk cabak segala kayak dicabok ya. Tahan lila-lilatin gitu. Jadi nanya teh 5 nanggeus beres ditungguan dan wae teh berenang tanya tungguan nanya teh lain geus herjan lain di hapi-hapi nita salat-salat atuh cenah gitu. Da karek beres oh berarti geus herjan cenah gitu. Padahal mah hayang apa beres henteu nah het gitu. Api-api we nanya salat henteu gitu. Salat can. Pan cenah keur het. Oh berarti apa masih kene berarti gitu. Itu akal-akalan aja. Cenah meureun pas ditanya salat can. Salat heula atuh cenah. Poho cenah gitu. Ah berarti oh geus beres berarti mah teh kitu ge hedna. Siap-siap tempur berarti. Liyah ruja supaya keluar sinun naon huntu wasyarun jeung buuk palatah rumu mangka teu haram naon mubasyaratun pantel nabi ku sabab huntu jeung buuk tah ari huntu nama jeung buukna dicokot teu naon lain bulu lain ya awas buuk sabab
bulu itu setiap tempat beda ngaran. Gara sok bulu nem bentuk nama gitu-gitu kene. Luhur buuk, luhur panon, turun setik panon, halis. Turun setik bulu panon, nairung bulu irung, turun kumis, jangwat, dada, terus katanya mereka bulu tuur. Jadi lain bulu dia buuk. Ai buuk mah berarti anu nasi sirah. Lain bulu mah bisa wae. Sabawang ning bulu terupa-rupa kan beda tempat beda nggak? Bentuk nama gitu-gitu kene. Aya anu coplok, aya anu manyangan. Gitu. Aya anu sunat dipotong, aya anu sunat dieuweuhkeun. Ieu mah kudu dileungitkeun. Ieu mah kudu dicabut, ieu mah kudu dikerok gitu. Aya engke ayanya dina eta. Dina tata cara, dina nyukuran oge nyukuran, kumaha nyukuran teh. Tina tekan kuku aya carana supaya jadi ibadah Pak. Udah sakadaek. Dan orang hirup tadi tugaskan ibadah. Jadi segala rupa perkara teh kudu aya ilmuna. Diniatan ibadah jadi. Sesuai jeung ilmuna. Lobana amal ditanya, kemana we eta mah? Anu katarima ku Gusti. Tapi ngaji ilmu fikih berarti fikih kena ngukurna teh sah jeung teu na eta. Entong waka ngukur ditarima henteu ditarima moal nya salat teh. Eta urang ilmu fikihna beres henteu. Tong borong kana tarima sage henteu pernah katanya. Eta kudu ilmuna lah teh kitu. Dina ibadah. Eta. Jadi model huntu buuk anu henteu ngabatalkeun kana wudu weh teu naon eta. Jadi dia mapan pala tahrumu maka henteu haram naon mubasyaratun bihi. Pantelna ku sabab huntu jeung buuk. Pantel. Cau buukna teu naon teu haram. Ai kulitna mah ulah jadi ngabatalkan karena wudu berarti haram. Anu dipokokkeun teu meunang pisan mah antara bujal jeung tuur. Sugan teh peureum deui eta. Di mana? Di Bandung. Bandung, oi. Hujan teh? Ya, hujan ke Bandung. Hujan wae nama jalan gitu. Orang ngelekep panas. Wal hasilu jeung ari hasilna ana badanal mar'ati eta sanyanya badana awewe halal haidi dina tingkah haid binisyanin kalawan nisbatkeun ilal istimta'u kana dialap suka itu awewe al mubasyarati jeung pantal kulitna ala kismaini eta kabagikeun dua bagian. Aya dua bagian. Ahaduha ari kahijina tina dua bagian ma eta perkara baena surati di antara bujal warukbati jeung tur. Bayah rumu maka haram ala rajulin kalalaki atau kasalakina mubasyaratun naon pantal kulit nabi dina eta ma teh naon perkara juz badan tadi teh. Mutlaqan halna mutlak sawaun sarua bae kanat buktina itu pantel biwatin eta kuwati aw bilamsi atau aku nyabak ita kanat di mana-mana bukti itu pantel lamsi nyabak ita kanat di mana-mana bukti itu nyabak tahta siabin eta jero pakaian dihilapin kalawan perbedaan al-istimna wa dialap suka bigoirima kalawan wati jeung nyabak kanadrin sabar tingali bisahabatin kalawan maka sawat painau maka sanyanyana istimta layar rumwa tantaram istimta wa mal mubasyaratu jeung anapun ari pantel kulit paukoha dina luareun bajuna
Ingkanat lamun bukti itu pantal eta biwati eta kalawan diwati payarumu maka eta haram aya mubasyarah pantalna edan deh wa ma bi ghairihi jeung anapun kuliana wati pala makan teu haram. Jadi aya dua bagian cenah dina masalah istimta haramna itu awewe keur head di alap suka dan bagian nu kahiji nyata naon mata perkara juzbadan baina surati antara buja jeung tuur warukbati jeung tur payah rumu maka haram cenah eta antara buja jeung tuur antara kade ulah leungit kalimat antara na sabab itu lamun antara na leungit engke bisi sangkana teh buja jeung tuur tan ulahna teh pimping menang berdalin bujal eta mah gitu. Eta. Di antara bujal jeung tuur. Jadi nomor kahiji naon? Kahiji eta perkara anu aya di antara bujal jeung tuur payah rumbu mangka haram ala rajulin kalalaki jelas ka salakina. Eta ye nu maksud salakina kade lalaki sejen mah keteuhen haram lalaki sejen mah gitu. Ai lalaki ka salakina mah ya nyaritakeun salakina maksud lalaki di dieu teh nya. Ai lalaki lian mah lain salakina dina teuhenna oge haram. Anggar bahkan dengan doraka gede cenah kabarnya dilaknat ya hari kasalaki hare-hare nya hari kasalaki batur nih berehan jadi bager kasalaki batur atau kalalaki saja jadi salaki nah jadi salaki batur ya maksud lalaki di dia mah payarum wala rajulin haram kalalaki kasalakina mubasyaratun bih naon panta kulitna dina eta mata panta kulit ping-ping haram sep kerhead mah aja ayana tong cabuk-cabak kena ping-ping kerhead mah eta oh ada mana nyabak kunggul anger nyabak kunggul menang mutlakon halna mutlak kumaha cenah lamun ieu nyabak eta kuwati anu ku nyabak eta di mana-mana bukti itu nyabak eta di jero na pakaian nyata ku pantal teh berarti marana teu kahala cek tadi di luhur dina kahalangan oge teu menang kalang bujal jeung tuur antara bujal jeung tuur ya bisa dilengitkeun antarana ya itu lamun kalimat antarana leungit ke bahaya tah bahayana naon bujalna berarti tuur berarti nu haram teh ping-ping mah meunang bujur meunang berarti teh bujal kitu mah kalimat antara eta teh gitu batasan ti luhurna bujal ti handapna tuh haram cenah keur nu haid walaupun kasalakina ge idza kana tahta siabin di mana-mana bukti itu pantalna eta di jero pakaian langsung tanpa aya halang bila pin kana perbedaan al-istimnaun di alap suka bi ghairiha kelan wati jeung lama jeung pantal bigerihi mah seperti ningali kana teh beda cenah lamun lalajo mah ningalikeun we asa boga pamajikan saya pete kerhead ku sabab dicabakan mah ulah antara boja jeung tur rek lalajo we di lalajoanan nah teu naon eta di lalajoanan mah ku salakina ieu ulah sateu ku salaki batur lalajoanan
ningali bujur lamun ning kanu nyalai kanu sajana muruluk teh saya menang wiridan muruluk menang tatalaran poho geura kalau poho wiridan oge menang wiridan muruluk teh lawara teh ya gitu cenah nomor wiridan tengah peting getol gitu ti barang sore-sore nongkrong sisi jalan ningali ping-ping itu muruluk teh di tempo dosa teh di tempo lebar barang hade jadi perembentak itu ya, muruluk sakali mah teh naon ya. sakali tapi hayo we molotot ukuran sakali teh sakicep sarinat geus lain sakali teu ngicep melong ayo teu ngicep cenah aya mah beda deui ya urusanana eta tak adeknya orang sing apa ya sing hati-hati mata kudu ngaji teh meh apal ilmuna kan orang ibadah hirup teh Painahu maka sanyana istimta dilalajoana neta layar mun teh haram ditingali heg ningali mada eta mah anu naon anu sorangan pamajikan ulah sote anu batur gitu batur mah ulah anu sisi jalan nalajo gitu nya ulah mentak marurag nongkrong ningalian gitu kumaha cenah lamun dina HP ningalianna sarua bae eta mah paling na HP teh sok sing jorelat teh panyakiteun ese eta menang wiridan menang puasa menang teh ngarurangan pengen karasana cenah euy meureun panon ngaruksakna teh gitu kan lamun mah katingali sing garepluk ya hasil wiridan kamari cenah ya hasil tirakat ya Allahu Akbar dilelebarnya nang hasil capek orang wiridan belaan nguatkeun sare beranan belaan tunu belaan kumaha itu dipaksakeun ya nah hayang aya pangabisa dihapus deui ku pagawean urang-urang keneh eta jadi hari ningali mah teh naon layah rumah dan haram istimtanan ngalap suka anak paningali wa amal mubasyarat jeung anapon ari panta kulit pawakuha dina luareun baju ay kahalangan ku baju aja ingkanat lamun aya itu panta kulit nabi watin eta kalawan diwati payah rumu maka haram diwati aidon de wa ma bi ghairihi jeung anapun kulian wati pala maka haram wasaniha jeung ari kaduana tinu dua ma eta perkara ada anu ngalianan eta ma mabaena karena perkara antara surati bujal warukbati jeung tuur anu ngalianan berenang dada berenang kaluhur tabuhungna susuna beungeutna berenang kahanapna we berenang ta romeheuna berenang bitisna kumaha cenah eta pala yahrumu maka henteu haram eta mah ada mah anu ngalianan salianti antara bujal jeung tuur mutlaqan halna mutlaq wayarumu jeung haram alal mar'ati ka awewe halna ari eta awewe iya ari teh awewe haidun eta keur head antubashira rajula naon yen tapantal awewe arujula kalalaki bima baina surati warukbati antara bujal jeung tur bae juzin tas dina juz non bae min badani tina badana itu lalaki
Walau ghairu ma jeung sanajan eta lalaki eta lian nama perkara baina surati wa rukbah. Liana karena sanyanya eta mah perkara muani anu nyegah ya lalaki min masih tina nyabakna yamnauha eta nyegah ka itu awewe ataman saun naon nyabakna bi ku sabab eta mah wa mimajeng eta satangana tina perkara ya rumu anu haram lalai ka awewe nu atau haratu hari susuci. Nah, nu kadua anggar seperti tadi ngan ieu mah lain lalaki anu cubuk cabakna awewe nu kasong-kasong. Pan tadi mah lalakina salakina nu hayang cabak cibik teh nya. Eta. Gawe cubuk cabak mah ngan luaran tanah salian teh pujajeng tuh. Jeung ulah nu ngabangkitkeun kana syahwat di cenah sapalihna guru nyaritakeun mah. Nah kumaha cenah mulai mi awewena ya, dar diasong-asong cenah. Anggar teu meunang sarua bae kos tadi katanya. Diasong-asong ya. Antara bujal jeung tuur antara eta. Termasuk bujalna jeung tuurna di antara ulah dileungitkeun antarana katanya. Jadi kecakana bujalna jeung tuurna ulahna mah. Ini sakabeh badan kayak katanya. Ari awen aya alusna mah sakabeh badan. Ulah, sabab naon? Kan bisa ngabangkitkeun syahwat kira. Tengah ulang teh. Liana mamuni'u karena sanyanyana itu dicegah lalaki mimasih tina nyabakna eta yamnauha eta kacegah eta awewe anta masau naon enta awewe kalalaki bihi ku sabab itu mah anger ulah cenah da ulah sote tadi dicabakan ku salaki urang mereka songkeun cenah nama nyaho ulah sarua eta. Wa mimma jeung eta satangana tina perkara ya rumu anu haram ieu mah alal haidi kayak naon taharatun ari susuci lil hadasi karena hadas bikos di ta'abbudi kalawan neja ngamaksud ibadah ma'al ilmiha sarta nyahona itu haid lil hurmatin kana haramna litalau biha narama sosial litalau biha karena reina awewe baik kana makalamun bukti naon al maksudu anu dimaksud anadopatu eta susuci kaagesali secara yana pirang-pirang adus al haji adus naji lam yum tanah makan teu dicegah susuci walayah rumu jeung taram alal haidi kajaba nu haid jeung pirang-pirang anu basa jeung awe nu nipas udurul muhtadari naon hadirna ka jalma nu sakarat alal mutamad ciol nu mutamad ker awewe nu haid diantarna haram dialap suka jeung tina sawarehna tina dialap suka jeung di eta susuci oge haram niat susuci niat ibadah haram wudu kumaha niat ibadah ada urang geus dawa wudu haid gerek wudu we eta lamun diniatan seja ibadah susuci itu teh lamun aya pagawean nu sajene wuduna karena pagawean nu sele karena pengharapan naon gitu tanya tenan naon eta
Tah mana dimaksud ulah di dinya teh ulah susut teh because dia ta'abudi ngamaksud karena ibadah gitu. Kok macan ada yang nyaho kok nyaho teh nyaho ganya anger malil miha sarta nyaho itu karena haram nabil hormatin karena haram kadang-kadang lamun aya wah anu lamun teh nyaho mah teu nanaon kadang-kadang jadi nyesel ngaji teh mending teh nyaho cenah mah teu puguh teu haram kita teh nyaho gitu tah lebih gede dosana nya teu ngajina kadang-kadang gitu cenah mun teu nanaon karena teu apal mah dimenangkeun misalkan gitu terus saya ngaji jadi apal aduh haneueul ngaji jadi nyaho gitu. Padahal mah ku ayana teh nyaho eta ge dosa gede ku ayana teu ngajina gitu dosana teh. Tak ngaji mah teu bisa ditalangan jeung ngaji mah teu bisa dibayar digentian. Modelna pan ngaji fikih kieu fardu ain. Seperti mana? Seperti dahar. Dahar bisa ditulungan ku batur teu, Sep? Uleman. Cik wakilannya daharna sekalian edit. Teu bisa. Modelna dicukur tah. Reka mana? Reka Ciranyang, reka dicukur mi ape urang penyukuran kan gitu. Atuh teu bisa. Nah ngaji fardu ain itu seperti kitu teu bisa ditalangan, teu bisa diwakilan. Gitu. Model dina rumah tangga nafkah batin itu tuh bisa diwakilan gawe Asep dari Jakarta boga pamajikan Sarwiti Asep teh Sarwiti teh geus 2 bulan cenah urang pamajikan ditinggalkeun ya ujang teh mulang Asep cenah rek mulang heula ya bisa rek nitip ke pamajikan nitip duit ke nafkah gitu teh naon dititipkeun tapi nafkah batin Asep nih HP we nafkah batin sakalian gitu lah teu bisa gitu. Jadi itu bisa diwakilkan gitu. Nah ngaji pikir seperti gitu gambaran-gambaran ada jadi itu bisa diwakilkan wajib main berarti wajib ke setiap jama gitu menteng aja itu berarti doraka tak apa doraka waina naon doraka na waina teu nyiar nah ya waktu aya kesempatan kartolabul ilmi urang harewe main slot gitu. Jadi ku zaman kiwari mah seueur waktu-waktu anu dimanfaatkan karena kurang beres kurang hade gitu mata kudu papinter-pinter we kudu sabisa-bisa papinter-pinter ngamanfaatkeun waktu sangkan ieu waktu teh manfaat ke dunia nepi ka akhirat naon we ketika orang megawe hiji perkara naon aya kumaha manfaatna ya ulah nepi ka dilelebar sabab moal bisa dibalikan deui waktu bacan gaya malam ayeuna salse urang teu ngaji gitu aja itu moal bisa digentian ke malam isukan moal disukan aya kena ngaji apa gitu moal bisa lapor geus mode enak verbo we tadi poe Kemis isukan poe Jumaah kaliwat poe Kemis bisa orang yang langsung kena poe Jumaah mau bisa nah dibalikan deui karena poe Kemis mau bisa gitu jadi nan kudu dosa ada tinggal teh hadirna teh lamun mah aya waktu nu senggang ada sibuk naon sih tapi kameakeun waktu gitu sering ngaji itu wajib ngaji teh ini sedikit 24 jam ngerasa jadi loba kena waktu anu dipakai teu perlu lamun sidik-sidik mendatang apa sana tak kalau lamun teu apal eta udah rakana teh dina teh nyiarna walaya rumajang taharam alal haidi kajal marwana pajang nepas saudara hadis kumaha cenah aya noe
dia no derek ngalongok nu gering ye aya tatangga gering paning tatangga teh keur sakaratul maut engka kenya di mana-mana jalma keur sakarat itu setan teh ngarongrong nu aja anu dipikir resep kurang naon resep kana duit torojo iblis mau duit yuk milu jeung urang cenah tah ieu duit dari ngomong gitu tak urang resep KWW ka Sarwiti torojo Sarwiti gitu milu padahal teh setan eta teh ngagoda matak mun pancengna ka Gusti ka Gusti eta nah teh urang itu katingali dararatangna teh keur sakaratul maut bisa percaya cobaan heula eta atuh bisa percaya ya make teh cobaan heula sakarat ke kumaha paling kan keur sakarat teh dina nurutkeun dina kitab Duratun Nasihin mah 500 tikal ka nyeri cenah paceakna cabut nyawa teh erek nyawaan menyeri tong tulus nah itu iya jalma gering ngalongok no gering tatangga adanya urang kadang ngalongok no gering ulah nyaritakeun penyakit nu berat ngalongok no gering assalamualaikum cenah waalaikumsalam ditinggal itu aduh kunaon Kang cenah pernah dilongok ieu teh nyeri kieu tiraha cenah teh geus 3 poe cenah ieu nyeri ya awak ieu cangkeng nyeri kieu kamari ge cenah teh urang ditu tuh kieu teh maot kamari ge tah ulah kamari ge ieu penyakit teh sampai ka maot nah itu kan tah mantak sing labayaling we mah ulah nya jadi nu ngalongok nu gering ulah disingsieunnan gitu kadang kala kieu ya ieu jalma penyakitna teu pira enteng ieu penyakit tapi ku ngareungeut caritan anu pikaruaseun jeung ngareungeut caritan anu piketegenaheun jadi burat itu gitu matakan di dinya lamun urang nempo nu gering itu beberah we najan nya tina penyakit urang apal persis misalkan nya tina penyakit kieu teh geus sababaraha urang nepi ka maotna heuh kan maot mah takdir beuting ieu mah lain sababiahan penyakit maot teh kena teh gitu da urang ulah dicarita-carita hal kariteuna mah gitu orang beberapa tong disingsieunnan nu tadina penyakit teu pira disingsieunnan perluas jadi parah penyakit aduh kacau eta orang beberapa we kumaha we kitu da lah eta pangaranna ge hirup bae penyakit mah saya insyaallah teh mana sehat deui we ayeuna keur karasa ripuh teh karasa tegenah itu insyaallah ku Allah didamangkeun deui sebenarnya mah lamun nempo hakiki nama ayana penyakit dina diri urang itu keur kiparat teh dosa-dosa urang. Dina penyakit itu. Entong ara jeung entong nyalahkeun eta ngadar jenggo jadi nyeri beuteung ulah. Aya setan dagang bonteng jeung dagang cengek misalkan dibeli weh ku Asep teh mang beli cengek beli bonteng dirujak ku Asep teh yang orang ngerujak ngebas kamu aja dicacak eta bonteng cengek na loba itu ya geus dahar di dahar ngeunah katanya direuceuh baheula mah sok karareuceuh nya reuceuh gedang aya nama tara brosanya mah ieu make sampe make tongtolang make jamu ning baheula mah ngeunah eta teh hese eta nu kitu teh tah eta entek meulina ku genteng kana nujuh bulan mah nih genteng meulin efek teh Asep teh geus ngarecek kitu teh Asep nyeri beuteung. Waduh, nyalingit siksa leor teh. Kira-kira rek nyalahkeun kanu dagang bonteng mah. Oh, ada tamu sorangan itu mah keur dagang. Gitu. Nah, dina ibadah ge seperti kitu. Ketika orang terjerumus kana maksiat, ketika orang terjerumus kana kagorengan digoda ku setan gitu. Mau bisa nyalahkan setan emang setan pegawai dagang nak itu dagang nanti nu garoreng nu maksiat itu dagangan setan kurang dibeli
Urang tadi sarua dikatain jadi nasihat teh. Nyalahkeun setan eta kieu kieu. Nyalahkeun setan cek setan. Urang mah ngagoda teh sakali cek setan teh cenah ngan bakat ku ngeunah maneh mah jadi dedeyeun. Heuh salam digoda we. Hayo, ieu teh ngeunah, ieu teh ngeunah. Sia tinggalkeun geus. Apa teh karasa ngeunah, ih katagihan. Itu tah. Tak setan mau tanggung jawab gitu. Mata kan mending ulah coba-coba we pokona. Rek ngajarannya sakedeung mah. Ulah. Ajaran-ajaran. Lamun kana ngaji sing ngajarannya miluan ngaji teu naon. Eta. Tak kumaha cenah lamun ieu teh nampa nu gering ya. Sakaratul maut di tempat engkak kayaknya reng hapranyu gitu nu sakarat teh matak teh ayeuna kudu latihan cenah latihan sakarat. Kumaha latihan sakarat setiap napas kana dikir. Gitu. Allahu karena setiap detak napas ya jantung kana dikir terus ingat ka Gusti Allah terus. Nah, kayak orang terus terbiasa ngatur napas karena eling cetet maut teh da kayaan eling da urang terbiasa kan teu apal pi maoteun urang teh ulah kieu ceradang ke oge aya nu nalkinan ieu anu ngadikiran rek maot mah ceng teh emang nyaho urang maot bakal diriung ku keluarga kumaha lamun maot tabrakan di jalan cetet kurang langsung maot dar gitu nya maot kumaha lamun kita rek saatan ngabing-bing dikirna eta rek saha eta tong boro ayeuna dejang di rumah sakit teh heula sakarat gering di rumah sakit kadang-kadang teu kanyahoan ada aya suster dokter kada perlu bapak lobat teh pagawean baru moal hayo nunggulan hiji eta gitu ulah jadi anelan nu karena itu ulah ngandalkeun batur keun ada aya loba keluarga ieu keluarga ajengan ahli dikir ulah dianalkeun lantaran naon da tempo urang sakarat teh beuting aya beuting eueuh bae teh. Mending kene ngandalkeun kemampuan diri urang sorangan belajar. Setiap napas dikir keluar Allah kajarahu atau keluar kan kajara Allah keluar gitu. Napas setiap napas teh keluar napas atau setiap detak jantung gitu. Itu terus berlatih ngolah eta ketika cetet maot teh pada urang geus terbiasa mau nyusahkeun batur Allah gitu jangan biasa aja asep geus biasa gitu pan ketika sakar teh Allah cicing lah geus biasa urang gitu. Geus biasa gitu disarahan kana eta kana lafaz Allah gitu di tempat ya tatangga teh kerengkak-ngakan keur dibimbing dikirna katanya maka aya kalimat lakin motakum teh kudu talkin jalma norek mau teh urang eta teh urang bakal mau teh urang da anu keur sakarat teh mana mah bose nurutan manehna keur perang perasaan paningali hatena setan nyampurkeun indung ngarupakeun bapak gitu kieu pan urang teh baturkeun saha mata ulah ketergantungan hate mah ulah ngagantungkeun ka saleueun ti Allah lamun hate ngagantungkeun ka saleueun ti Allah sok loba nyeri hate naon pangna urang hirup loba teu geunah meureun pikiran urang kana hade we dicipta-cipta teh ngahalamun teh gitu kieu ketika jol teh nu teu sesuai jeung kahaya seueuh kan hade teh entong nyalahkeun aduh ku si itu jadi urang teh tong nyalahkeun ka si itu dalam urang na kuat mah hate urang mah pengaruh gitu. Tah mata di antara cirina jalma nu lemah teh nyata sok nyalahkeun batu nyalahkeun ka ditu nyalahkeun mana make nyalahkeun itu ya udah mana make ngajak ka dia jadi teh soledat nah kudu balikan deui bisa teh soledat tong nyalahkeun meureunna eta geus narima meureun dia geus takdir geus bagian anak kudu labuh di dieu dalam mun manyaho pilabuheun moal ka dieu meureun kitu kan eta ditentukeun ku Gusti. Ieu jalma engkak-engkakan eta awewe nu head ngalongo ka dinya. Menang teu? Eta. Wala yahrumu jeung teu haram alal haidi ka jalma awewe nu head
Wa nupasa wajeng nu nipas hudurul mutadori alal mutamad. Hadirna kajalma anu sakarat muhtadori kajalma anu sakarat alal mutamadi cek kawal mutamad itu menang sok. Ulah satemur ngaji di dinya tah. Itu. Doakeun gitu nya. Nu sakarat kita gosok kita. Lamun jalma nu enggak kan sakarat susuran nangan susur gosok punteuna. Nah itu siwak sunatan leta gosok suntunan susur sunat itu. Kita aya dina kitab Fathul Muin di antarana susur eta bisa ngagampangkeun berkahna teh ngagampangkeun karena kaluarna roh. Lain berarti nih buru-buru mawat didinya mah. Urang ngalap sunat teh. Gitu. Wah supaya matreh mawat orang kosok pun orang dolim berarti gitu. Dolim berarti gitu. Model dokter ngadoakeun batur gering zaman ngaladu itu tidak batur gering kan batur gering gitu jadi dah ada tangga pete gering kan berobotnya ke batur ulang dewe gitu nah tak jadinya kita menang anu head ngalongok anu gering nu sakarat ila panalna nyulayan 5 kanal antara kanalanan keterangan pil ubabi dina kitab ubab waradi jeung kitab radah wa alahu jeung elatanana ubab kana haramata duruh sabab madorot bimtimnai kalawan kacegah malaikati rahmati sada malaikat rahmat minal huduri tina hadirna indahu dinana di eta kumpulan mahtador ya. Bisa babihima kusabab head jeung nipas kaza zakarahu ari itu haram eta nutur kana eta aswalpi sa Imam Syaifi naplan halna mindahkeun naklan halna mindahkeun anu Ramli teh Imam Ramli eta. Jadi aya dua kaol nu head ngalongok anu gering anu sakarat aya nu menang aya anu teu menang naon teu menang aya dina kitab ubab cenah kitab ubab jeung kitab radah teu menang alasana naon hadirna teu menang kusabab cenah naon biimtina'i malaikati rahmati nyegah kana datangna malaikat rahmat kuno jeung nipas teh cenah kitu cek dina eta kitab binal hudur cenah hadirna kana tadi eta nya sakarat ya gitu. Ari cek nu ngamenangkeun mah menang teu naon cenah kita tengah madarat gitu. Ulah sateng ngaji ya. Wallahu a'lam bishawab.